Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaurkeun kieu, man napasa al muslimin kurbatan min kurobin dunya napasallahu anhu kurbatan min kurobin yaumal qiyamah. Saha jalma anu ngahilangkeun kana kasulitan seorang jalma anu muslim tina mang pirang-pirang kasulitan dunia, maka Allah bakal ngahilangkeun kamanehanana kana hiji kasulitan tina berbagai macam kasulitan anu ke aya dina poe kiamat. Janten ulang urang ayeuna sok ngahilangkeun kasulitan batur, nulungan batur nalika keur meunang kasulitan. Lain kalah kamu mempersulit batur. Ya. Tapi ngusahakeun kumaha carana mere jalan keluar ketika batur keur meunang kasulitan, memberikan solusi nalika nu sejen keur meunang kasulitan. Tah saur Kangjeng Rasul, maka eta jalma ke dina poe kiamah bakal dihilangkeun kasulitanana. Jadi lamun urang ayeuna di alam dunya sok resep sok daek nulungan batur, daek menghilangkan kasulitan jalma nu sejen, kumaha we carana? Boh ku emutan urang, boh ku harta urang, boh ku tanaga urang, sehingga batur jadi ringan tina meunang kasulitanana. Tetapi heur kana leungit atuh minimal naon? Ringan tina eta kasulitan, maka Allah bakal ngahilangkeun kasulitan eta jalma ke dina poe kiamat. Hiji tabunya. Nomor kadua, waman yasaru ala musirin bidunya yasarallahu an alaihi bidunya wal akhirah. Jeung saha wae jalma anu ngagampangkeun ka jalma nu keur meunang kasulitan di dunia, maka Allah bakal ngagampangkeun kamanehanana tina kasulitan di dunia jeung di akhirat. Jadi lamun urang sok mempermudah urusan batur, lain kalah kana dipersulit gitunya. Tapi urang mempermudah urusan batur, nu katingali sulit ge jadi naon? Jadi enteng. Nu kitu mun dipikiran teh kieu ye. Jadi mempermudah urusan orang lain. Tah maka saur Kangjeng Rasul, maka eta jalma bakal dipermudah urusanana di dunia. Maka eta jalma bakal dipermudah urusanana engke di dunia jeung di akhirat. Jadi bu di dunia dimudahkeun urusanna, kayak di akhirat bakal digampangkeun urusanna. Dua tahunya. Jadi lamun urang mempermudah urusan batur, mempermudah jalmi nu keur meunang kasulitan, ya. Teu dipersulit ke urang urusanana, tapi diberi kagampangan, maka Allah bakal ngagampangkeun kamanehanana tina kasulitan di dunia jeung di akhirat. Dua tabunya. Katilu, waman sataro ala muslimin fi dunya satarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Saha wae jalma anu nutupan kana kacacadan jalma muslim anu sejen, saha wae jalma anu menutupi kana kasalahan batur, diusahakeun kasalahan teh tong nepi ka nyebar. Ditutup sakuat tenaga ku urang supaya batur ge ulah arapaleun. Cukup nu apal mah urang sorangan.
jantan ngusahakeun kaaiban batur teh ulah nepi ka nyebar. Ulah gambaran kieu geuning punya urang sok kieu. Ya, si anu teh kieu-kieu tapi nya di dinya we ukul di bejaan teh. Omat ka batur mantong naon? Tong puja beja cik nu ieu. Engka teh kan anu ku urang dicaritaan teh bakal ngobrol deui ka batur. Kumaha bahasana? Sarua kawas tadi. Ieu nya tong beja-beja. Di dinya lu ukul di bejaan teh. Kata nu katieu teh bakal naon deui Bu? Ngobrol deui. Obrolan sarua kawas kitu. Atuh lau-lau jadi saero we kabeh naon? Apa hal? Memang kan bahasa nama omat tong di beja-beja kaba didinya ukul di bejaan teh. Katakan kanu kadua jadi ngobrol deui ka batur teh. Teu beda seperti caritaan urang seperti kitu. Omatnya tong beja-beja ka batur didinya ukul di bejaan teh. Hayo we atuh jadi salunggul kabeh apa? Jadi Bu dina masalah kawonan batur kata cada batur mending kada pura-pura teh apal we kariweuh-riweuh. Da urang mah tidak ke batur nyeun kesalahan, batur nyeun kagorengan da moal jawab ulah kana kagorengan batur. Ya Bu. Da moal jawab kana kesalahan batur. Nu dibakal ditanggung jawab mah naon nu kurang dilaksanakeun. Tah terkadang jalma sok sibuk nya punya sok sibuk ngurus urusan nu lain urusan manehanana. Jadi jalma teh sok riweuh ku urusan nu lain urusan manehanana. Padahal saur Kangjeng Rasul gitu, ketika urang daek nutupan kesalahan batur, daek nutupan kacacadan batur, daek nutupan kagorengan batur, sanajan kasalahan teh misalna gede pisan, tahu ceuk Allah urang bakal ditutupan kacacadan urang nya di dunya jeung di akhirat. Di dunya bakal katutup kagorengan urang, engke ge di akhirat ku urang bakal katutup. Tah nyebutnya jadi wihan deui saha jalma anu ngaringankeun atawa ngahilangkeun kasulitan jalma anu muslim, maka Allah bakal ngahilangkeun kana kasulitanana engke dina poe kiamat. Hiji, kadua saha jalma anu ngagampangkeun ngagampilkeun urusan jalma anu keur meunang kasulitan, maka Allah bakal ngagampilkeun karena berbagai macam kasulitan boh di dunia jeung di akhirat. Nomor katilu saha jalma anu nutupan kana kaaiban batur, nutupan kana kacacadan batur, nutupan kana kaawonan batur, maka Allah bakal nutupan kana kacacadan diri manehanana di dunia jeung di akhirat. Ringkas nama kieu Bu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil akhi. Allah bakal nulungan ka seorang hamba selama manehanana daek keneh nulungan ka batur. Jadi Bu, Allah bakal nulungan ka urang satungtung urang daek keneh nulungan ka batur. Ngan lamun urang geus daek geus tara daek tulang tulung ka batur, tong boga kahayang urang hiji waktu ditulungan ku nu maha kawasa.